hari si Anurin teh kemana nya? Kemelongan. Tiris euy. Dengan datang ieu. Xiaomi masihan speaker teh teu hurung. Teu hurung. Ruksak muhun. Ah maknya da alus kene. Ku abi teh dicobian. Pas awih ti dieu teh teu hurung ruksak teh. Ci kurang hurungkeun heula. The Bluetooth device is ready to pair. Nya tuh teh lampuna mah. The Bluetooth device. Nanti aya suaraan teh. Ampun nih gandeng gitu, iya alus kene loh. Abi teh ieu teh da penasaran dihurungkeun deui jam 12 malam teh. Kan anger we kieu, ngan ieu teh aya tetangga teh ka bumi, aya mulun 10 orang mah. Tuh kan naon ngobrol naon teh da ngarariung gitu. Kela-kela ya istri ngawe ka abi tuh. Henteu teh basa wengi ge henteu paleun listrik. Nya kieu we ruksak. Istri ngawe ke aku abi urang bacakeun. Ah ieu mah ruksak tiga nama. Tuh, Hurung we hung. cek istri teh. Anu din mah cenah entong di pasian bok. Cenah wengi oge kakak ngaganggu tatangga, jadi tatangga oge cenah dararatang da kagandengan ngahurungkeun ieu kitu. Nya peuting teh datang teh tetangga teh malahan masih ganerek nyari ngaliwan nyanyi. Ah, borong geus ieu naon mawa mik. Ah, sigana cit teh meureuk nyaranyi meureun. Malahan mah ieu teh dialungkeun beunang gara-gara ieu teh hurung speakerna kumaha atuh ieu teh. Audeg, tatangga teh lain hayang rek ngiluan nyanyi eta teh puguh kagandengan nu ngalungkeun mik teh. Keheuleuan eta teh. Ah, Xiaomi mah teh teu balik ah. Barang bere teh ruksak wae. Naon cara nih? Naon? Ah, teu balik ku teu hurung. Aduh, Mana ya? Mainnya turun. tuh. The Bluetooth. Kitu we hungkul. Heuing cek abi oge. Lain sabaca we tinggal WA na ti istrina. Kieu teu hurung peuting teh. Geus diajakan itu teh tetangga teh coba dek karaokean. Ieu na teu hurung dialungkeun mikna oge ah. Baca heula ieu. Begadang jam 12 peuting. Baca ti istri. Heuing capek ngajelaskeun oge. Oh, berarti mikna alus, Bos. Bok alus, mik alus. Anu awan naon? Ah, ieu abi mah ruksak ieu na. Rumaos teh awan ieu. Rusak ieu na. Capek hate abi mah. Rumaos teh Rusak ieu awan. mah. Rusak hate mung ah. Rumaos teh awan.